Bismillah mimiti nyarita kisah sil abadi nungalaman nyari ku hiji santri lalaki barang dira hiji bangsa anjeunna bariku tega ngaduakeun cintana sareng istri hade rupa rumaos abdi mahina rupa ge jauh-jauhna abdi mah mung gaduh cinta moal aya bandingana nah beta ilmu Buddha kasobar mana nyarina nalima teu bisa ingkana batin cari nangsana batin jasadna kaula cintana dibagi dua istri mana nu narima cintana dibagi dua kumaha rek dibogakeun ieu hati dinyerikeun anjeunna nu didengkeun ka abdi dinyieunkeun ustana lamun teu salah anjeunna anu katelah anjeunna anu tos pernah ngucapkeun